Dina tidak beres dirinya kamari dina ruku pada ya kemaninahan beres kemanina tina ruku maka jadi ke rukun teh cengkat tina taruh ruku itidal teh disebutna cengkat tina rukun teh adalah itidal adalah cengkat tina ruku kurang cengkat sami Allah anu dibaca wa yusanu ayakula piroki sami Allahu liman hamidah. Jadi eta pangsaleukna bacaan di mana orang cengkat tina ruku sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Di lamun bacana eta sunat kade. Da anu rukun itidalna. Anu rukun itidalna. Contoh pangtenan lamun dina itidal teh cek tadi ta ruku. Berarti ruku balik ieu. Pas cengkat ieu itidal teh nya. Balik pan urang kasana teh kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihim. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wastahmilna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman wa fahman minka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Amma ba'du, alhamdulillah bersyukur dan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala ngabaduhan segala rupi nikmat anu parang dikasihkeun ka urang sadaya utawi nikmat anu pangkalih dan anu pangalimna tetapi syukur ka Allah nikmat iman nikmat Islam anu pamudah-mudahan eta dua kalimatan yang sababiyah urang sadayana dina tilar ti alam dunia nya iman Islam anu sampurna amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai salah satu keterangan menikmati al-mautu alam imani wal islam utamina kalimatan yang karena maut dan iman dalam Islam. Ini masih kena dipertanyakan maut yang pempas mana iman sejarah Islam dan kebahagiaan di mana maut yang iman sarang Islam. Mudah-mudahan orang saya karena golongan jami memang tidak diwataskan nih ke bapak diri kacanya mana lanjut itu pesan di pangkernya Rasulullah dibuatkan kajian orang sadar yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat para tabi'in juga orang sadar sebuah mantenan mudah-mudahan orang sadar hasil syafaat ridho rahmat Allah dunia akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Jamaah ahli ratiman kawasan Bali berbahagia hormat insyaallah alhamdulillah kesempatan orang sadaya biasa kumpul ayu sangan ini karena honan nyimponan bagian kewajiban Allah Subhanahu wa taala lupa mudah-mudahan dulu dibaca Sanes ya Sanes ini dulu ya saya lajeng dibaca nah alhamdulillah mudah-mudahan kumpul ayu kang sadaya kesempatan laras-laras ngajareun sababiyah hasilna sakumaha cita-cita urang sadaya aya kebahagiaan dunia sareng akhirat amin ya Allah rabbal alamin. amin Kami di nagaraga tahun ini salah sawias tenan jalan urang itu milari di rahmat Allah sababia ngarangkungan hasil hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mun hidayah teh tangkos aya na teh di majelis ilmu insyaallah di mana urang sadaya daek hadir ka pangaosan urang kumpul di majelis ilmu ieu salah satu perjalanan anu perjalanan teh bakal ngasih ke rahmat Allah anu rahmat Allah teh mangmihan lamun jari diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidayah menuju di besar hidayah menuju
ikhtiarkeun urang sadaya dimana terus ngasilkeun biasa nambah ilmu nambah amal sekaligus mudah-mudahan urang sadayana biasa sasangan dina raraga nyupri rahmat Allah Subhanahu wa taala terutama hadir ka polosan eta tiasana sakantenan kanggo mersihan hate jeung niat urang sadaya dina raraga ngalaksanakeun ibadah Allah Subhanahu wa taala. Anu jelas dina sabaraha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah la yanzuru ila suwarikum wa azamikum wa yanzuru ila qulubikum wa taqwakum saparina hadis mah rasana Allah Subhanahu wa taala melalui kana rupa urang, melalui kana jasad urang jeung kedudukan pangkat urang, tapi Allah melalui kana hati jeung takwana. Mana ieu hati urang dipilari ku Allah, nah cenah teu dipilari jasadna, teu dipilari ku Allah pangkat jabatanna, dan gimana zalmi ku Allah dipilari rupana bakal loba hatiku gitu dan sabar terutama dina 2 tahun nanti papangaran rupa kalangan masker kan siga nu kasep siga nu tulis pas dibuka mah bakal gopet yakin hatiku lamun ningali rupa langsung menjadi jabatan jabatan dari seumur hidup jabatan mah sadayana oge aya akhirna jabatan panggitan aya masana tetap kalau dipilari teh hatena margi di mana hatena beres bakal beres sakabeh amalna caritana bakal beres padingana beres cepilna keupatna lantana bakal beres lamun hatena bersih hatena dina hartos ayeuna aya di nabi rahmat Allah Subhanahu wa taala terutama hatena selalu diingat ngemut memandangkeun kalimat la ilaha illallah. Berdasar eta mudah-mudahan hadirna urang sadaya di pangaosan cing kalebet manah urang sadaya hate urang sadaya cing teu manah anu tiasa nyana kebahagiaan urang sababia Allah milari kana hate urang sadaya katapan urang sadaya cing kapanah disebut bahagia dunia sareng bahagia akhirat amin ya Allah. Amin. Para jamaah sadaya di kesempatan anu urang laskeun hanca dina rukun salat anu seunna 17 meneh kadugikeun 5 genep mereka genep ayeuna nuju kana rukun anu nomor 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqu adi nomor 7 eta al-iktidal di rukun salat anu nomor 7 teh iktidal. Walau pinapli sok sanajan salat sunat. Jadi salat sok sanajan dina salat sunat dia tetep iktidal mah aya. Iktidal mah aya. Tapi mau milari dina madahibul arba'ah ayeuna milari menurut ayeuna kaul anu 4 diantaris anu 3 dari makuga kaul imadat Imam Syafi'i iktidal teh rukun pamilih anu 4 mah dina hartos teu jadi rukun tapi syarat ngeuna meninggalkeun teh dosa leutik teh aya we dosa anggarnya berarti salatna kos salat tapi jadi dosa. Jadi insirofna mah panginten tetep we jadi rukun. Dina milari maneh dina kitab Madahibul Arba'ah teh jelas batana dina atas danban sogiron cenah dosa leutik. Gara dosa mana bener dari leutik ya bakal disiksa. Mentang-mentang dosa leutik ada prima dosa leutik mah anggar we ngaran dosa leutik mah. Dek leutik dek gede ngaran dosa mah bakal disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walau bahasana misqala dzarratin khairan yarati apa? Nasurat dina Al-Qur'an. Saksana jan saeutik sagede siki sasawi pangleutikna ya roh bakal katinggal kagorengna bakal katinggal berarti dosa mah gede leutik ge teu metak dina hartos ulah banget leutikna dan ku hayang dipigoe bakal jadi dosa. Kita sepakat jelas menurut mazhab Imam Syafi'i iktidal jadi rukun dina salat. Nah nana iktidal teh wa huwa iktidal teh awadul musalli ilama roka minhu. Ari ngaran iktidal teh nyatana awadul musalli balikna anu salat kembali anu salat ilama kana perkara roka anu ruku eta jalma minhu tina perkara. Jadi balik tina asal nantung kana nantung deui paneuteun eta iktidal. Jadi disebut kana napa ruku tah mah tacengkat tina ruku teh disebut teh iktidal. Ya, iktidal tacengkat tina ruku teh iktidal jadi ngaran iktidal balik tina asal ngadeg jadi nangdeg deui eta teh iktidal. Nah,
min kiamin au qudin sok sanajan dek bari ngadeg tapi bari cari salat tetep i'tidal mah kembali kana asal gitu kana asal kieu panginten ayeuna ruku jongkok geus ruku teh balik deh i'tidal tetap dina sapalin hadisna ditaros ku para sukangi rasul sahabat kaulah yang apa teh bangsat salat banyak bangsat na salat teh lawan cek para sahabat naon ya rasul bangsat salat jangan sok mau dina waktu itidal can beres itidal cengkat gitu jadi waktu Madinah dina itidal teh jadi itidal teh legegan gitu asal nepi ternyata itidal teh baik roek natepana bari cari bari ngadeg itidal tetep aya wa yajibu maka wajib alayak sida ulah maksud jalma ieu bil itidal kali teh kudu saleuti itidal contoh dan rukun nomor 7 nanti itidal teh balik tina asalna ajeg tina saruku balik di kana nantung anu eta nungtung teh pangintenan ulah aya tujuan dina itidal teh saliati rek itidal contoh urang keur salat tingali di handap teh aya duit ditinggali heula urang teh wah eta lain dina tos tujuan lain ayeuna bade itidal tapi urang keur ngumpul cekat jeung cangkeng eta berarti ngamaksud saliati itidal wa amarot muminaruku bahwa muqaddamatun jadi disebut ayeuna urang sadayana ruku wa amarot muminaruku cengkat tina ruku teh wa muqaddamatun jadi disebut itidal teh sauri dia bahasana arabu bahasana mazmu'ur rabi wal itidal jadi ngaran itidal teh cengkat disebut itidal jadi antara rabu jeung cek itidal teh eta keneh gitu lah hiji ngaran hiji pagawean tapi dua ngaran disebut urang cenah ruku cengkat sarua eta teh itidal teh jadi mang aya itidal disebut namun teh cengkat gitu nya jadi itidal teh cengkat dina ruku anu cengkat dina ieu ruku teh para jamaah sadaya ngajadikeun rukun dina salat anu kamari nu jadi bahan jadi sabab gitu jadi dina rukun teh anu kamari kasohipatin wahidatin ruku teh ibarat papat salabar dina wajah sabab lempeng antara tak sareng ayeuna sirah lempengkeun tak-takna jeung tonggokeun dina itidal beres tidinya kamari dina ruku padaya kemaninahan beres kemanina tina ruku maka jadi ke ruku teh cengkat tina eta ruku itidal teh disebutna cengkat tina ruku teh adalah itidal adalah cengkat tina ruku urang cengkat sami Allah anu dibaca wa yusanu ayaqula fi rabbi sami Allahu liman hamidah jadi eta pangseutikna bacaan di mana orang cengkat tina ruku sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du di lamun bacana eta sunat kade da anu rukun itidalna anu rukun itidalna contoh pangintenan lamun dina itidal teh cek tadi teh ruku berarti ruku balik ieu pas cengkat ieu itidal teh balik pan urang kasar teh kieu terus urang teh ruku balik di kieu eta ruku itidal sebutna jadi berarti wayang berarti ieu rukuna geus ruku teh sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du eta sunat nu dibacana ngan posisi panangan ieu tos itidal bade dikieukeun mana nya tos ruku ieu bade dikieukeun mangga karangan ulah teh digoyang-goyang gitu nya yang didikikeun mangga geus dina meh ngan wayahna tah dina itidal teh barang sami Allahu liman hamidah ieu sunat ngangkat panangan ieu sunat dina 4 tempat disunatkeun angkat panangan hiji dina waktu ayeuna ieu dina nomor kadua ke beres atahiyat anu awal sami Allahu liman hamidah bade di dieu mangga Rabbana lakal hamdu tawayahna ulah ujug bakat turun kana sujud minimal ajeg deui heula gitu ya sekali di itidal teh disebut itidal cengkat abali jeung salat tina asal cengkat jadi cengkat deui atanapi lamun bahasa urang mah cengkat tina ruku itidal disebutna disunatkeun maca sami Allahu liman hamidah anu hartosna sami amahang ping sallallahu Gusti Allah
liman kajalma hamidahu anu muji jalma ka Allah Robana he pangeran abdi sadaya laka tetep ka Gusti alhamdu anu puji bil samawati anu minuhan langit wa bilul ardi jeung minuhan bumi wa bil umma jeung minuhan sabaraha perkara sita tina sakara Gusti min sayin tina sakabeh perkara ba'du saberesna itu langit sinar bumi eta sunat eta mah maca ayeuna sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu bil ardi wa min umasita min sayin ba'du anu saterasna para jamaah wajada hamdan kasiran mubarakan fi oke sapalina ulama mah menyatakeun min sayin ba'du hamdan kasiran mubarakan jadi panjang urang cukup we Rabbana ayeuna sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min sayin ba'du. Jadi cangkatna maca sami Allahu liman hamidah. Beres tidinya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min sayin ba'du. Anu satara para jamaah sadaya Tinatan nomor ka-7 nanti i'tidal nyata rukun anu nomor ka-7 i'tidal. Malah dina sauri dia manaro malam ini al-qunut tah i'tidal eta tempat waktu urang kunut. Lamun urang panginten netepan subuh. Mangin tepan kunut aya kunut anu biasa subuh ya kunut najilah. Kunut najilah mah ba'da maghrib. Urang milari ka salah sayos ayeuna ulama salat Ayeuna sapada maghrib teh rakaat itu sok aya kunutan. Jadi teu khusus kunut dina sabada pangintenan netepan subuh. Masalah eta kunut para jamaah sadayana bangkatna pangintenan. Kunut ayeuna nu kunut teu dosa, anu teu kunut teu dosa. Bisi wah dosa mah mah salat teh teu kunut. Eta sunat Pan. Sunat bangkatna. Teu jadi rukun kan tidak dikarepna. Kunut aya rukun dina salat dan dina salat. Ngan urang margentenan dina Pak ini nasaliati dina atas ngalaksanakeun kunut dina ngalaksanakeun kunut salat eta teh ngajadikeun sabab pangintenan urang teh di dieu nya tempat teh dina waktu i'tidal ngeun ayeuna dina tahiyat aya dina senaru ayeuna ngadeg anu terakhir. Jadi nomor ka-7 rukun salat teh i'tidal ari i'tidal teh cengkat tina ruku. Cengkat tina ruku disebut teh i'tidal. Asalnya nomor ka-8 atumaninatu tumanina pihi dina i'tidal. Rukun nomor saterasna tumanina dina i'tidal. Jadi cek tadi teh sami Allahu liman hamidah bade di dieu mangga tah. Bade dikahanapkeun mangga Rabbana lakal hamdu mil'ul ardi wa mil'u ma sita min sayin ba'du. Tah eureun heula eta tumanina disebutna. Ulai mah karek sami Allahu liman hamidah Allahu akbar langsung sujud. Eta maninahan. Lamun waktu maninahan salatna bali tarima lantaran rukunna kurang hiji. Jadi wayahna sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'ul ardi wa mil'u ma mil'ul ardi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min sayin ba'du. Tangges ba'du teh aya jeda heula sakedik bikon di subhanallah. Berarti riren sakedeung eta teh teu manina ngaranna. Jadi bahasana teh jadi geureun sakedeung dina sabada obah berarti minimal urang sami anu di dieu panangan Rabbana lakal hamdu mil'ul ardi wa mil'u ma sita min sayyid ba'du. Berarti eureun kita panangan teh eureunkeun mun diamaikeun cicingkeun eta teh ciri teu manina. Ieu mah jadi rukun kade. I'tidal rukun tumanina dina i'tidal rukun tumanina teh cicing heula sakedeung gitu cicing sakedeung sami medugi kana rukun anu saterasna. Jadi sami Allah rata-rata jamin pan sami Allah canggih enggak sami Allah liman hamidah langsung we kahanap sujud. Nah tapi teu tumanina. Jadi wayna sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'ul ardi wa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min sayyid ba'du. Terus ayeuna ka sujud ka hadir. Aya pilih tadi walau sajada sok sananya walau sajada lamun sujud jalma umpama kieu. Walau sajada lamun sujud lamun cek bahasa Santri lamun teh lau ayeuna lau bi makna lamun lau sajada lamun sujud jalma
sumasaka terima mah kata jalma teh hal tama itidaluhu aula. Nah ieu teh poin teh geus itidah atau can urang teh nya. Jadi urang teh geus maca surat teh jo inget teh dina sujud teh. Nah ieu teh ieu teh geus itidah can gitu. Awalna itidah maka itidah wae eta jalma. Lamun posisi eta jalma teh can kana posisi tumanina sujud. Contoh kieu paling tenang. Lamun urang dina sujud dina itidah. Ini posisi kade dina minahkeun rukun teh lamun upamana paling urang dina itidah. Dina rukun paling ruku subhana rabbana sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku ma syi'ta min syai'in ba'du. Wah kakana teh beres teh sakedeung we. Di mana dipadi subhana, ya aku kana sujud. Tapi pas ere kieu inget mamang teh, nah kuring teh tidak can. Wayahna balik deui ka ruh tidak tidak. Lamun urang geus ruku, nah teh urang teh istirahat can. Bisi kieu urang dina ruku teh jo geuleuh we kahanap langsung bisi kitu. Mamang wayahna ieu tadala cenah teh wayahna kudu itidah. Itidah deui. Kumaha mungkin ingat teh geus sujud. Lamun geus sujud mah teu itidah langsung geus pinah rukun kana sujud. Ari di dieu pacan sujud, karek bade sujud. Contoh urang dina ruku kitu. Kumaha dina urang teh can umpama da surat mah da lain dina atas lain rukun. Ieu mah anu rukun na ieu mah. Anu rukun di mana urang inget wayahna kembali tapi posisi urang can dina rukun anu sanecer tadi urang pas ere kieu itidah can sampai kitu urang salat teh. Bukan salat urang mah pawailul lil musallin. Salat urang neraka bae geus anu salat. Itu salat urang malangkeun. Pameureun ajengan mah teu riweuh komo ajengan sarua. Ya, leuwih itu mah sarua matak ngami salat mah hese gitu hese teh maksudna lamun sasalatan mah nya babari. Ai salat sabarana mah da ayeuna kurukun 17 heula we. Minimal urang dina salat teh kabayang minimal teu kabayang nyaho bahwa dina salat teh aya rukun anu 17. Lamun teu kabayang. Teu kabayang teh maksudna hiji upamana maca Fatihah rukuna tumaninahna itidalna. Lain keur kieu teh ngapalkeun teh rukun salat aya 17. Aing lain eta. Dina hati apa setiap gerakan eta rukun eta disebut nyaho teh gitu. Setiap urang maca Fatihah teh rukun. Geus bare maca surat imah sunat langsung ruku ieu teh. Nah, ingat lain di hati ingat itu ingat eta teh pagawean salat teh pagawean tu ayeuna rukun dina salat teh. Anu jadi lamun jalma mamang dina itidah ieu tada balik di itidahna. Suma ieu teh mana sebelum tumaninah deui. Cekat deui kaluhur bisi encan itidah. Ya rata-rata pan terutama dina salat tarawih zaman anu 23 mah pan rusuh kacida. Rusuh ya. Di pas sami Allahu liman hamidah teh kadang-kadang hamidah teh geus kahanap. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar geus di mana man. Jadi geus teh aya tumaninahan gitu. Sedangkeun di dieu walau naplan. Dek salat fardu, dek salat sunat tetep tu itidah kudu aya, tumaninah kudu aya da eta mah rukun salat. Lain rukun salat sunat disebut amrun rukunna keur fardu. Dek fardu, dek sunat rukun tetep berjalan samodeul kitu. Aya ngaran salat keneh mah. Kecuali pangintenan kumaha mun kieu rukun 2 kali ya salatna tah salat samagaha rukun 2 kali mah. Lain hayu ugat 2 kali mah nya iblis anu. Sumata adalah wujuban. Hana wajib. Ayeuna suma sajadah terus sujud. Jadi lamun cek tadi teh can posisi sujud ingat ayeuna bahwa can sampurna balik deui tidakna gitu. Ya teh wajib hukumna lantaran eta teh dina rukun salat. Jadi nomor ka-7 rukun salat teh tidak teh cengkat dina ruku disunatkeun maca sami Allahu liman hamidah. Teh cengkatna tah maca sami Allah teh cengkatna. Geus cengkat cicing maca Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi wa milku sita min syai'in ba'du. Jadi cengkatna ku sami Allah pandasana Allahu akbar nya eta teh takbir inti kok takbir dek pinah ti rukun kana rukun anu sah ngeun tina itidah tina ruku kana itidah mah ku sami Allahu liman hamidah. Jarang juga jalma tina ruku Allahu akbar tara tapi sami Allahu liman hamidah.
Robbana lakal hamdu. Kita baca intilalna. Robbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma sita min sayyin ba'du. Robbana lakal hamdu. Laka katepan Gusti alhamdulillah sapuji. Mil'us samawati nu minuhan sakabeh langit. Wa mil'ul ardi nu minuhan bumi. Wa mil'u ma jeung minuhan sakabeh perkara. Sita sakara Gusti min sayyin tina sae perkara ba'du sabada langit jeung bumi. Anu saterusna para jamaah sadayana atas yuna nomor kasalapana as-sujudu sujud marotaini 2 kali sujud rukun teh. Rukun nomor kasalapana teh sujud 2 kali. Fikuli rokaatin. Rukun 2 sujud 2 kali teh dina setiap rakaat. Lain sarakaat sakali sujud kade. Dina sarakaat teh 2 kali sujud. Nu tadi teh sujudna beres itidal, geus itidal itu manina heula, geus tu manina teh langsung sujud. Nu dibacana fi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan dibaca kurang sadaya subhana rabbiyal a'la wa waqad warada an ataba bin amir anu qala lama nuzila sama biuskun pasabih bismi rabbikal azim. Karena Nabi SAW ij'aluha fi ruku'ikum ngajadikeun arajeun kabeh kana maca tasbih teh dina ruku arajeun kabeh wala manujia sabih isma rabbikal a'la ij'aluha fi sujud. Tah, ieu kisahna dina dibaca dina ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi margi nuzilat pasabih bismi rabbikal azim. Dina ayeuna surga Rasul ij'aluha ngajadikeun arajeun kabeh dina maca subhana rabbiyal azim fi ruku'ikum dina ruku mah macana teh subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Lamun ujilat sabihisma rabbikal a'la sama kita dilusurkeun surat sabihisma rabbikal a'la anu artina sabih mangka maca tasbih isma rabbika kalau nyebat dengan pangeran anjeun ala nu luhur ij'aluha fi sujudikum cek Kanjeng Rasul baca eta a'la na subhana rabbiyal a'la teh dina waktu sujud arajeun kabeh wa yasul asal sunat bi maratin sah asal sunat sabalikan oge dina ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dina sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi eta asal sunat teh hiji. Wa adal kamal ari panghandapna bari sampurna salasa marotin tiga balikan adal kamal disebutna sabalikan ma asal sunat ya tilu balikan ma adal kamal suma homsun suma sabun suma tisun suma ida asarota bisa hiji bisa tilu bisa 5 bisa 7 bisa 8 bisa ayeuna 11 wala yajilu ahadun ala dalika wayana ulah namahan tilu ti 11 gitu dek tilu ada kamu disebutnya dek 5 dah pek wae dek 7 dek 5 pek wae antara dek 8 paman 11 balikan maca tasbihna mangga we wala yajilu ahadun ala dalika geus di HP ulah leuwih ti 11 gitu. Aku mah rek 13 we. Pek wae 13 kan eueuh nyontohan Kanjeng Rasul siwal munfarid. Nah. Terkecuali jamak munfarid. Urang salat sarangan aku mah rek 30 balikan eta tasbih pek wae. Sanamtokna keunana teh sanamtokna panon. Rek 30 kene sarangan ieu mah lamun berjamaah. Dapan kita di poe kiamat teh bakal aya jelema nu sirana pas pujian sirana pas babi, aya sirana pas gogok kunaon cenah jalma anu sok mihela imam eta teh monyeteuh jagana teh. Eta lamun imam dila babacaan urang mah cekat kabeh, beureum makmum teh monyet kabeh kana teh. Imam sujud urang saeuleug kan. Jadi sok ingat zaman keleutik lamun dina salat Jumat. Dina waktu sujud urang teh celengeu kabeh ban cek ti tukang cek baturan cenah ti tukang teh. Teh pagawean tah heula keur leutik pas kitu keur sujud teh. Cing celengeu cing jaga teh ningali eta teh pi monyeteuh sirahna teh mun coba sabaraha kaluhur sirah monyet ka handap jelema nu ditanya ya Rasul naon teh ieu umat Anjeun Muhammad anu salat berjamaah di heulaan imam. Maka kalau imam maca 11 hariwa makmumna cekat di heula. Pasti. Jadi monyet kabeh kana oge. Jadi salat teh
kok salat tapi jadi monyet pan teu ka hati wah kalmah mun salat mah geus pan aya tata krama aya tata cara dina salat geus rata-rata anu sok mihlan imam mah tadi dina itidal teh dina ruku cengkatna teh mihlan imam rata-rata jeung dina waktu itidal turun kana sujud teh rata-rata imam di pihelaan pan gimana sih ngeuleum kana pan komo lamun zaman baheula mah netepan teh pan dina minimal baheula mah talupuh ngalaman abdi netepan masjid ku talupuh bedina bareng ku papan tradisi mah bedieuna aya keramik teh ada zaman baheula-baheulana pan dina pan lamun dina talupuh pan ganeng bae cok kadengna ganengna gitu namun ayeuna mah pangintenna namun kantos jarah mah di itu di panginten di Syekh Abdul Jalil kampung dukuh kampung adat di daerah Ciklet ayeuna Garut pojok Garut kana teh sama teh Desa Ciroyom bukan Kecamatan Ciroyom, desa Kecamatan Ciroyom dan Ciklet, kampung adat, kampung dukuh, aya 41 bumi, eta teu aya bumi nu permanen kabeh ku talupuh. Tapi istimewana teu aya distrik teu aya pamintara lepat, nya teu aya distrik di lingkungan 41 distrik teu aya, tapi ngeukur aya teh kokoh istimewana eta di eta masjid, ngadang kokoh tapi berjamaah di wae gitu. Pada ulama geus ku masjid tawaf kiri kanan tilu siki pantau teh di masjid teh pan masjid teh ada jelema teh digora ieu mah cukup mun apal kokoh tapi berjamaah tara kurang teh 4 jam 5 jajan untuk berjamaah teh eta masih ku talupuh ganeng pan ku talupuh mah dina ruku ganeng na sujud ganeng tah lamun ihram imam pan karasa ieu ganengna pan nu turun mah karasa cinggalejigna teh Bang rata-rata teh jalmi dina turun tina tidak kana sujud teh ngegejrik Pak komo nu keur jadi teu ngegelung ka anak teh nya satarikna teh ini macana jadi tasbihna lamun dina ayeuna ta dina ruku mah subhana rabbiyal azim margi ayat Al-Qur'ana lungsur ka kanjeng Rasul sabihis rabbikal sabihis fasabih bismi rabbikal azim lamun dina sujud kana subhana rabbiyal a'la lungsur ayat sabihis rabbikal a'la tak wayahna cek kanjeng Rasul dina sujud mah jadikeun dina sujud mah maca subhana rabbiyal a'la dina macana sawihan ge mah asal sunat tah adna kamal 3 5 genep jeung 7 nepi ka 11 mah eta mah seueur eta teh ulah leuwih ti dinya gitu siwal munfarid terkecuali sebuah imam kaum musallin radina bitasbih lamun imam dek ngaringkes tilu da geus biasa tilu mah urang ge sana cek imam teh urang 5 we ayeuna mah wayahna imam teh boga bejaan tasbihna teh urang 5 we pami dina netepan tarawih cek imam teh tasbih teh urang sabalikan we eta maksuri disebutna mere nyaho ka makmum babacaan teh urang sarwakeun deui urang anu sabalikan tasbihna da sabalikan jadi daripada tilu balikan terpuguh mending sabalikan bari pasehat subhana rabbiyal azim wa bihamdi daripada subhanallah daripada teparan tilu balikan mending sabalikan bari takbir teh wa inna wa amamu wa yajidu bidzikri Allahumma laka saja tepaling ge cek dieu ulah leuwih ti 11 kade man paling ge tapi leuwihan bacaanna ku maca Allahumma laka sajadatu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwaru wa saqasama wa basata wa asanul khaliqin ta eta namahanana lain jadi 12 kade hiji 3 5 7 8 11 pang lobana 11 ulah jadi 12 teu meunang namahan jadi 12 kajaba ditamahan ku doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwaru wa saqasama wa basata wa asanul khaliqin wajada fi rawdan kita beri bi haulihi wa quwwatihi qabla tabarruki kedina kita rawdah ditamahani bi haulihi wa quwwatihi wa yusami sardu'a fi sujud disunatkeun kudu loba ngadoa dina waktu sujud di hadis Muslim sesuai hadis Imam Muslim. Jadi wayahna urang dina waktu sujud teh kudu seueur ngadoa teh minimal pangintenna baca heula tasbih anu tadi maca anu ieu teh naon sababna margi hadisna aqrabu ma yakunul abdu bi rabbih ayeuna pangdeukeutna perkara
antara jam dina salat antara Allah jeung abdi nu salat teh nyatana dina waktu sujud. Cakep pisan cenah urang jeung Gusti Allah dina waktu sujud. Maka para jamaah sadayana rahmatuhu dina hartos lain caket jeung Allah tapi caket jeung rahmat Gusti jeung caket sareng hampura Gusti bisi kieu urang teh sujud di urang sujud teh deukeut jeung Allah teh lain deukeut jeung Allah teh da urang ngabayang-bayang Allah na eta mah musyrik murtad bahasana meunina taraga tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah tafakur kana ciptaan Allah lah tafakur kana dat Allahna urang tafakuran ayeuna ayeuna matak nu ahli filsafat nu apa jaman weureu nu banyak murtad teh pakitu pikiran dat Allah teu mah pikiran atuh pikiran dat Allah ana Allah teh keur di mana Allah teh keur kumaha poe kieu keur naon Allah teh rupana pos kumaha eta teh pagawean murtad anu teu diparentahkeun ka jeung Rasulna contohna beureuk kieu logikana mah urang diukat ieu istilahna urang ngadiukan kursi teu kudu ngabayangkeun nyieun kursina nya berarti mah kursi nu ciptaan meunang nyieun tukang pada rata-rata diaran urang geus diuk kursi dan kumaha nu nyieun teh ya kursina geunah kieu kumaha nu nyieun ya kursina teh geunah kieu teu kudu mikiran nu nyieunna berarti mah kursi we meunang nyieunna geunah didiukan contoh karpet ieu teu kudu mikiran nu nyieun karpetna urang bener kitu ulah mikiran Allah na mikiran nikmat Allah le ka urang nikmat pandangan sampean soca cepil anu aya dina diri urang ieu tapakuranan urang keur nganyerikeun kana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi natos dina sujud teh lain deukeut jeung Allah, rahmat Allah teh leuwih deukeut dina waktu sujud. Jeung ampunan Allah teh leuwih sujud. Wah, wasajidun. Bari urang teh keur kaya sujud. Jadi sujud teh mendekati kana rahmat Allah. Deukeut kitu rahmat Allah walas sasewa ka urang teh. Ampunan Allah dina waktu sujud. Bertah paksiru cek Imam Aina Muslim adu anak pi sujudikum kudu loba ngaduan dina waktu sujud terutama dina sujud terakhir aya rata-ratana pamit urang moal sujud ngadoman awae ngeun salat keur sorangan ulah imam salat jadi imam sujud moal sujud ngadakul we kan lah mabur ta mamuna ge mane jauhan batal berjamaah ieu mah sade urang salat sorangan urang hayang pageteunaan imam salat kada ya salat sorangan teh ulah gancang salat sorangan mah kudu leuwih ayeuna leuwih lila dina leuwih kejampean leuwih pasehat da sorangan kan aya rata-rata urang sok tibalik lamun salat ti batur sok rada capek mun salat langkil kumaha bari teh palajo kalapang mah Pak salat heula curang heula itu langkil geus deui geus maneh salat dek babari 4 rakaat teu pira hanya pak ben salat nya kudu teh sorangan mah leuwih tali leuwih tartib sorangan tuh maneh nyoba bacaan maneh leuwih loba gitu eta mah cek paribasana sorangan pek bae mah sujud nu ge jeung da teu dosa da ini parentah ge hadisna teh sahih isi kieu beren salah mah mang salat nganu awe nah sujud mah justru cek Imam Muslim mah pangaina nu ngagaduhan riwayat sahih hadis sahih teh antara Bukhari sareng Imam Muslim ieu cek Imam Muslim paksiru doa pi sujud cik loba nganu dina waktu sujud ngeun panintenan sauri dia pada jamaah sadayana cing loba ngadoa teh lamun sujudna waktu salatna sorangan lamun berjamaah minimal meureun sujud terakhirna aya leuwih tina sujud nu biasa dina menta ka Gusti Allah Subhanahu wa taala menta naon kumaha urang mah menta mah rek usuna meureun pek wae aya sadaya mah ku bahasa Arab bahasa sendiri ayustajaba lakum maka nyata cek Imam Muslim deket karena ijabahna di mana-mana dina waktu sujud dina waktu sujud deket ijabah kabul Allah Subhanahu wa taala kalau boga bil misbah sasaha ini ana bieu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kudu ngadokan di Rasul ta saya nama doa dina sujud teh serasa asar hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah ayeuna doa saliati nu kamasur ti Kangjeng Rasul contoh urang dek mengbal dina sujud Gusti cing meunang abi mengbal poe ayeuna eta mah teu masuk ti Rasul kade hadisna di masuk ti Rasul Kangjeng Rasul mah cek Imam Bukhari jeung Muslim sok dina sujud teh Allahumma ghfirli dan bi kulli ayeuna maghfirli dunubi li wali daya masuk ayat kitu kan Allahumma ghfirli dan bi kulli dakhu wajilhu awalhu akhiruhu alaniyatu wasirruhu ya kanya semaca Allahnya Allah ighfir muga hampura muslim ka abdi
dan kana dosa abdi kullihi sakabeh dosa abdi kata naon Kangjeng Rasul sakabeh dosa abdi bari Kangjeng Rasul mah teu gaduh dosa tapi masih keneh Kangjeng Rasul mah dina sujud minta dihampura dosa hari urang cukup kayak subhana rabbiyal a'la tilu balikan bari teu anggeus leuwih-leuwihna Kangjeng Rasul mah geus maksud tina migawe dosa baca antara kirang titilu anjeunna masih keneh naon Allahumma ghfirli dunubi Allahumma ghfirli dambi kullu mugi Gusti ngampurakeun dosa abdi sakabeh dosa abdi da kuhu leutikna wajil terang-teranganna awal akhirna terang-terangan rahasiana gede leutikna Kangjeng Rasul diperintah dina waktu sujud jadi dina sujud Allahumma ghfirli dambi kullu da kuhu wajilhu awaluhu wa akhiruhu wa alaniyatuhu wa sirruhu eta dua Kangjeng Rasul wa qalat Aisyah radhiyallahu anha qalat faqidatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal faras ketika Aisyah kaula kalunyita dina hiji waktu Kangjeng Rasul sumpi ka Siti Aisyah radhiyallahu anha kaula kasepian ti Kangjeng Rasul dina hati lailatan minal faras Kangjeng Rasul dina amparanana dina tempat panggonan geus daya itu cek Siti Aisyah ayeuna para tamasatu mangka tetegenan kaula ka Kangjeng Nabi palaqatu ayeuna jadi alabati qadamaihi maka kaula teh nyaba kecana kana dua dampal panangan batin dalam Kangjeng Rasul wa fil masjid wa Kangjeng Rasul fil masjid wa huma mansubatani wa yaqul Allahumma inni a'udzubika min ridhoka min sutika ternyata cek Siti Aisyah pas kakupi ku kaula Kangjeng Rasul keur sujud teh dina hartos dicabat di keur sujud Kangjeng Rasul teh diraba gitu nya di keur sujud ternyata kakuping ku Siti Aisyah Kangjeng Rasul dina sujud kan dibaca teh Kangjeng Rasul Allahumma inni a'udzubika biridhoka min suhtika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzubika binnaka lawsisanan alaika anta kama asnaita ala nafsika wa yusanu fatu ainihi halata sujud Kangjeng Rasul mah sok maca Allahumma inni ai pangeran Allah ini san abdi a'udzubika nyungkeun pangraksa abdi biri doka kalau ridho Gusti dina sahatika tina bendu Gusti abdi nyuhkeun lindungan tina bendu sarira ku ridho Gusti geus pangasalieur cek urang mah Allah mangpirli biri doka bil sahatika komentar itu tapi amok pan kita mah cek sepintas mah ternyata mun dihartikeun Allah ini abdi a'udzubika nyuhkeun pangraksa abdi biri doka kalawan ridho Gusti bil sahatika jadi pangraksa tina bendu jadi ridho Gusti teh cing jadi pangraksa panghalang tina bendu Gusti Allah tarasna deui wa bi mu'afatika min uqubatika hampura Gusti jadi pangraksa tina siksa Gusti lamun abdi meunang hampura mah bisa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala karena para jamaah wa yusanu disunatkeun fatu ainihi buka dua socana halatas sujudi dina waktu sujud disunatkeun dina waktu sujud teh panon bentakeun sunatna dina waktu sujud teh walahi sujud teh peureuh menaon ge bentak ka sunatna na panon teh dibentakeun dina waktu ya sujud jadi pertingah sujud na dek sujud hiji saudara model kitu pertingahna gitu bacaanana kitu carana ge model kitu kayak kapalina ya dina posisi sujud teh model kumaha pangirtanan sujud ke aturan kapayuna ieu mah karek pangirtanan bahasa dina sujud anu bahasana sujud anu dua kali teh anu satara para jamaah sadayana atu al-asri nomor 10 atu manina tutumanina dina sujud nomor ka-10 teh tumanina dina sujud rukun ayeuna tumanina dina sujud rukun ay wa hadihi ariyata ida surutin aya 7 syarat dina sujud saja syarat sujud ayana asab atu ala tisati fikal musadib oke kapayuna bakal aya dina syarat sujud kapayuna aya mau dibahas ayeuna syarat sujud anu bakal kauniakeun pangitenan dina tata cara sujud jadi mal bahasan mal dia ke sujud mana aya waktu ayeuna bahasan tentang sujud bahasana sujud dia mah satakti mutikala di musadib bakal datang ke dina ayeuna dauha atanapi paidah katerangan tina musadib tentang sujud ya pangitanan ke kaum dengan payuna pilih supaya rada pangitanan beres urang bahas heula tina salah sujud mana dibahasna dina posisi sujud sampean
menjadi aturan dina sujud sampean. Mugi di kesempatan kami teh Malaysia karugikeun hiji waktosna geus pante ampir ayeuna geus ampir jam 8 ngeun kaum kapayuna mah panginten nembe dugi kana rukun salat teh nomor ka 10 itu madina dina sujud. Kapayuna memang bakal datang suping ayeuna pertemuan jeung sim kuring urang ngabahas tentang dina sujudna. Naon aturan sujudna dina masalah aturan sujudna dina sampean urang kana aya sok ucang-ucangan gitu. Aya ge nu ngagaro nu katu ngagaro nu kenca aya. Aya oge anu aya dina keur teh aya anu dianehkeun aya oge anu bulu aya nu cangkat aya. Anu paling kaget mah abi nu ayeuna anu sujud pan aya ayeuna rengrengan anu aya saterang abi mah teh disebutna teh ayeuna huruj sareng abi huruj anu sok makal nanaon jadinya wajib seperti makal sangu, makal kompor eta rengrengan nu kitu da teh aya terang abi mah huruj kitu nya teh. Huruj teh maksudna kaluar ti bumi maksudna teh aya anu paket pertama minimal 7 dinten kaluar ti bumi teh. Ada naik 40 dinten. Terus 40 dinten teh pamit telepat nu ka 4 bulan gitu. Jadinya mah satahun sakali gitu. Balik ka bumi ka masjid abdi cawitan mah geus bangkeun geus database mah saya dina database-na ada kumpulan teh di Antapani pamentaran teh kumpulan eta teh rengrengan huruj eta di Antapani seueur di tibelah kael di daerah Cagenang mah seueur teh jarang-jarangnya dinya eta tah dina mas istimewa eta huruj ya eta huruj teu mempermasalahkeun dina masalah nah ieu mah sunah persatu teu jadi masalah eta mah dek kumaha we teu jadi masalah naon salah tujuan manehna mangurkeun masjid we tujuan manehna teu jadi perbedaan gitu sehingga akan pernah ngobrol aja tapi malah di mesan kitabna Fadilul Amal kitabna tentang fadilah anu cek sebagian pihak mah fadilah mah doib ternyata di bawah kita teh Fadilul Amal ngaranna teh fadilah sujud pada ruku pada naon padahal teh keliling mun 10 nih jeung dakwahnya jeung baca Al-Qur'an jeung tan eta teh merdolikeun masalah deh cek pada kunut manehna bari mah dakwah tapi dikirkeun atuh salat men cetekan atau di mana teh pira teh gabung masjid di lingkungan pan ari ukuran makmurkeun masjid teh 24 jam kan lain lohor ka masjid asar ka mana aya jadi cek manehna mah 24 jam cicing di masjid gitu cicing di masjid cek aturan manehna mah gitu kumaha pan berencen teh bojo pereukeun panjen orang ibadah orang rek berjuang gitu berjuang ninggalkeun bojo jeung pamaji bojo keluarga dan ge cenah wih ti dieu ge mau ngajak kita ngajak abi 3 dinten mah cenah ka kayu cenah ngiring ka abi cenah teu hararaya gegan urang ieu mah milo umpamana kudu bakal sorangan kudu kumaha cek ujian abi nu lemah kene iman gitu eta posisi huruj pan anu kieu tah abi anu kaget mah sujud teh pan kita ya sakieu nih ya mesir anu teh ka kieu kan aya pasti sok pernah anu kitu push up sujud teh panjang pas sejarah kur sakieu leuwih jadi kieu tah tanya atur teh ge kamari teh antara ieu bujur jeung sampai anu kana ieu teh geus teu mas teu nyekot heuh aya kitu tah ieu anu kitu mah gaya teh gaya naon teh gaya kata teh gaya naon ya dan pasti anu kitu sujud teh gitu dan ge kabayuna jadi bener bahasan ieu mah urang alikana kena sujud antara sujud heula wae margi aturan sujud teh nyata antara sampean jeung kita yang bujur gitu ya udah di posisi ieu jeung ieu tah gitu aturan sujud teh jadi teh sagawaya sujud pamanaan berarti meureun ka handap teh aya aturanna sampean minimal ulah diucap-ucap sujud nya gawe kapayuna lah aya nomor 5 sakedik bahasan bahwa pertemuan bakal datang orang tentang sujud adalah posisi sujud dan modal geuning sujud teh rukun dina salat jeung tumanina dina sujud teh rukun dina salat berarti kudu benar dina sujud teh muga aya sekelas ayeuna ruku kamari parantos ayeuna tidak parantos sujud lebih sulit daripada kamari gitu nah sababna jadi ulah pada itu teh sujud teh ulah jadi kan ada pihak aya apa aya nu tika sujud teh parang-poek kieu aja ada kabeh ieu kabeh teh kitu melungkut ka handap dicengkat teh geus saha naonan gitu nah mudah-mudahan pangintenna jadi kan sabab saudara kurang sadayana panginten khusus abdi nu nyariosna urang tiasa memperbaiki salat urang sadaya amin berterang kana rukun dina salat rukun salat ayat 17 menurut dina sapinah menurut nanda sapinya hiji rukun salat teh nyata mangkaji niat nomor kadua takbiratul ihram pada kenyataan niat yang terdalam disakalikeun teu di hiji-hiji
juga niat heula langsung eta dihijikeun antara niat jeung takbiratul tapi tetap jadi dua teh hiji niat nomor 3 takbiratul nomor katiluna nyatana ngadeg nangtung teh rukun lamun teu kuat lain deui lamun teu kuat mah beda diceritana nomor kaopatna maca Fatihah eta Fatihah teh rukun wajib tah maca Fatihah teh ge kapaina kene sami bahasan Fatihah jadi Fatihah teh rukun di mana rukun teu bener berarti maasah salatna nomor kali mana ruku dipaeun kamar sendiri kan tumanina dina ruku terasa deui nah cenah teu tumanina dina Fatihah ali tumanina tapi tartil eta mah maca surah bisik nah Fatihah mah teu tumanina ali tumanina dina Fatihah tapi kudu tartil bisa baca Al-Qur'an nomor katujuna tidak nunune nomor kadalapana tumanina dina tidak nomor kasalapana sujud 2 kali dina sakali dina sarakaat anu nomor K10 nah tumanina dina sujud dan barang menjadi pertanyaan keur minum teh sujud nu kumaha sih itu tumanina teh panginten mudah-mudahan aya ieu sasadayana saya hadir amin ya Allah rabbal alamin ya Allah rabbal alamin sarta mudah-mudahan pagigikeun jadi sabab salat urang sadayana ayeuna paranti Allah Subhanahu wa taala urang kalebet kana golongan jalmi anu munajat ka Allah di antara salat eta aya hijab hiji abdi dina waktu salat menurut Ibnu Athaillah aya hijab antara jalmi salat sareng Allah Subhanahu wa taala dina hati lain dekat jeung Allah ternyata cakep jeung rahmat sarta ampunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.